Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-iktisadu ari sigar tengah fi nafaqati dina nafaqah nisful ma'isyati eta satengah dina kahirupan. Wa tawadudu sareng ari welas nyaah ilan nasi ka jalma-jalma nisful akli eta setengahna tina akal. Wa husnu suali sareng ari alusna tatanya nisful ilmi eta setengahna tina ilmu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Al imanu ari iman antu mina eta yen ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah. Wa malaikatihi sareng ka malaikatna Allah wa kutubihi sareng ka pirang-pirang kitabna Allah. Wa rusulihi sareng ka pirang-pirang rasulna Allah wal yaumil akhiri sareng kana poe akhir. Wa tu'mina sareng imankeun anjeun bil qadari kana papasten khairihi tegasna alusna qadar wa syarrihi sareng gorengna qadar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim an Umar katampi ti Ibnu Umar. An Umar katampi ti Umar. Iyakum kudu sieun aranjeun wadaina kana hutang. Fa innahu mangka sayaktosna itu daen hamun eta ngabingungkeun bilaili dina waktu peuting. Wa madallatun jeung jadi kahinaan binahari dina waktu beurang. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. Ayuhan nas, hei eling-eling jalma. Irba'u kudu nyaah aranjeun kabeh ala anfusikum kana pirang-pirang awak aranjeun. Innakum sayaktosna aranjeun la tad'una eta teu ngadua aranjeun asoma kadat anu torek wala ghaiban jeung teu kadat anu samar. Innakum sayaktosna aranjeun tad'una eta ngadua aranjeun samian kadat anu ngadangu qariban anu deukeut. Wahwa sareng ari Allah ma'akum eta tetep sarta anjeun. Qalahu ngadauh Kangjeng Nabi kana ieu hadis bisafari dina waktu nyaba. Wa kanu sareng bukti nas yajharuna eta narikeun ieu nas bitakbiri kana takbir. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Musa katampi ti Abi Musa. Iyakum kudu sieun aranjeun wal baula kana kiih fil maqabiri di pirang-pirang kuburan. Fa innahu karana sayaktosna itu baol yurisu eta ngawariskeun ieu baol al baroso kana corob. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Al imanu ari iman ma'rifatun eta nganyahokeun bil qalbi kalawan hate. Wa qaulun sareng ngucapkeun bil lisani kalawan lisan. Wa amalun sareng ngamalkeun bil arkani kalawan pirang-pirang jiwa raga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani. Iyakum kudu sieun aranjeun wa dzanna kana goreng sangka. Fa inna dzanna karana sayaktosna goreng sangka aqdzabul hadisi eta pang bohongna tina caritaan. Wala tajassasu sareng ulah naluntik aranjeun kabeh wala tahassasu sareng ulah ngadengekeun omongan aranjeun kabeh wala tanafasu sareng ulah mumusuhan aranjeun kabeh wala tahasadu sareng ulah silih hasudan aranjeun kabeh wala tabaghadu sareng ulah silih benduan aranjeun kabeh wala tadabaru sareng ulah silih tukangan aranjeun kabeh wa kunu sareng kudu bukti aranjeun kabeh taibadallahi eta pirang-pirang hambana Allah ikhwanan eta anu jadi dulur kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Iyakum kudu sieun aranjeun kabeh wa ma kana perkara yu'tazaru anu hese naon minhu itu ma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Iyakum kudu sieun aranjeun kabeh wa tama'a kana kasangsrem atawa tama fa innahu mangka sayaktosna itu tama te al faqru eta fakir al hadiru anu hadir. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani wallahu a'lamu bissawab.